Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika itu siksa-siksa anu datangkan kafara kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Makkah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dah melalui tenggelan-tenggelan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung di neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna ajur-ajuran kulit lagi menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu mah dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkeun ka para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sanyana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala kaumin kana kaum langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina. Nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta ulah sok baca ieu. Ya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Pan kos kitu atuh. Batalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun nikmat. Kabeh ieu ayat sabaraha ayat tu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib. Nasib moal bisa dirobah. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu nyieun terjemahan ayat ieu ku nasib. Nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah. Saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa ngelenu geulis ya karim. Masyaallah. Celi bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merduk masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa. Aya nu kos wao lan apa atau madu. Ya Allah, lempang masih keneh sehat, nikmat ti Gusti Allah. Aing mere nikmat ka sia kade, Gusti Allah kade. Aing teh kapan neulekeun ka sia? Geus. Ku ari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae, dikiriman ku aing hayu melalui usaha sia. Dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade. Nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah menang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeung beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan tuh deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat ti Gusti teu aya dewe nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hate abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu salat geuleang ka mushola ka masjid ngaranna bersyukur kos kitu teh
ulah alhamdulillah cenah ieu syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang bari jadi sehat. Wah masyaallah masyaallah salat henteu. Itu salat henteu. Belon aja. Ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana. Tekadkeun ku hate bahwa nikmat di Gusti Allah ucapkeun ku sumut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pakai salat mun kuat pakai puasa mun kuat hayu pakai ibadah ke Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majelis tuh dan lain-lain sebagai ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si mamaneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkeun kauntungan alhamdulillah ge katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by Fortuner. Masya Allah kabong bro hibatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus tiga kaler kidul alhamdulillah kabelilah nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus cik dek syukuran apa dek kufuran maneh ka aing dideulekeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kuregeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cak Gusti Allah nang aing teh ternyata ku tukang kote tengena kagarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol syukur. Ini berapa ini nih buat monyet saya abo masya Allah kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabareu jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabareu jeung hulu sia sabareu amok pohara ieulah kufur kuari manggeus teu ngambek kana majelis salim nu tadina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayekeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres baik wari mangges boga Fortuner nyana tencan boga Alphard encan boga baby band kakana Fortuner dua ngebeuh minggu geus aya di puncak nyebut lagi geus aya di puncak puncelak geus aya di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeuli ku nyana sewa ku nyana salin ganti awewe kamari orang Cina, kuari orang Korea, orang Subang majeng Karawang geus tama jalan kacai. Kufurnya, masya Allah karim. Moal kebal deulekeun, cabut kesehatan. Cek darah, gulanya ada 1.500. Yang bener ini, dokter gak salah. Iya, di situ masih kuat itu. Biasanya 1.500 udah pak mati. Saya baru dengar 1.500. Biasanya cuma 300, 400, 500, ini 1.500. Gak tahu ini alat apa salah ya Pak, bagaimana ya, yang jelas ini 1.500. Udah ini Mas sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya. Iya saya cabut ya Allah kalimatan anak. Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atuh Pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahnya abo. Majikan kayak bingung, dokter tolol dan naon dia nggak tahu cek dokter, alat saya menunjukkan 790. Ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi sebenarnya 900. Udah siap-siap dah kesana
geus teu tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah masyaallah konsul ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak nggak seberapa tapi sapi waduh siap dokter urusan ada kasepak ya bayu dokter hebat ya bos kayaknya asa dibunuh asa dibunuh dokter ya. Masya Allah itu orang bilang katanya ndak apa panasan daging apa namanya kambing salah sapi yang lebih dahsyat boleh dah makan kambing udah nggak apa-apa penting sampai rumah makan daging nggak lama lagi dah dok gimana sih dok lah iya cabut Allah awas teka rasa tak kurang Allah maha segala-galana dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim urang anu dibere nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah delekeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok baheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia dan bisulang dampal suku sia sapatu dibawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan aya itu sepatu kudu di pundak aing boga ngan bisa dipake emang kunaon bisul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun sia nah gitulah selalu baheula mah keur manehanana alhamdulillah hidup sederhana beuh kamu sholat ka masjid ka majlis taklim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyaho kana leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi di aya di Singapura nyana Allah karim pohara ya barang jadi bos ya horenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang ku hari hirup geus ngapak di toelan dia teu daya gudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina ayo nyana nangkarak bae diomek ku pamajikan nu opat geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja emang buat apa begitu nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula rek balik bae ka sieun naonan teu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal dia nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling naon dia guguling mah urang nangkep cicing bae panu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling tuh mendingan jeung kebo atuh keboona bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teu disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celit cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis ka seuih es musuh nyana jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh
Ari mah daharangan yang kentang doang gitu benar make uyah cek pamajikan isuk pake tomang geus teu kudu dahar naon sia ngomong kae ka sia lah orang kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah mambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek udang Mereuh mangkaning nikmat dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus deui kanikmatan dengan sakadar nikmat dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua aku belah nyium nomor kaditu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya mah anak mari dicabut teu bisa konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan lobang teu bisa tersiksa jangan ayo sia Masya Allah karing jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh bae aya mah aya tapi geus teu hasrat da kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah ayo jasa aduh aing teh hirup kos ge jasa pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka sia kurang kitu atuh ditahan teh cenah teh hirup oh mangpaatna aya kitu mah paeh kula ngora kene bisa kawin deui jeung saya goblok sia nganyerikeun hate aing sia kuat dicabut ku Gusti Allah ieu naon nikmat lain disyukuri tapi dikupur tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah tuh tadina susah tadina mangan sakadar dagang leuletik kanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae la in syakartum lazidannakum santunan yatim piatuna terus fakir miskinna terus tetangga-tetangga terus nggak bangun terus makin ditaekeun ku Gusti Allah tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah 100 hese make mobil ngan didelekeun doang hese make mana geus make mobil 100 sampai brega ya Allah ya Rabbi sapatu 100 sendal 100 hei hese make tapi kunyana dimanggakeun meta mobil aing 100 sia beus deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing menyewa ge ku hebat amat teh nya beus deuk mararake los tak aing mah kajen nyewa angkot bae sapatu aing parake los geus sendal aing parake los asal pabajikan aing bae dipake geus ya bahkan aing sia butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah aing dek dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui bo tak jore amat cak pamajikanna beusi batur butuh aing dek jadi sahabat ansor sakeuna ka ulah sok leuleuih ngomong ka ya Allah orang ge sahabat ansor kos kitu muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah di Madinah teh anu boga pamajikan 2 kita pilih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina masyaallah mata hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain alaga nyambut kedatangan muhajirin pamajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor enggo ansor enggo naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar di zaman baheula dipikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia satu negara satu bahasa satu nusa satu bangsa Sabang sampai Merauke disatukan duduk sama rendah berdiri sama tinggi
Urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta. Kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari. Di Rusia sangat menghargai Bung Karno. Di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno. Kemudian di tempat Said aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia. Bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa dan negara di Indonesia. Di dia abahna abah bapak kolot pula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipakai ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT tidak mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueuhna ngaji di desa, di majelis taklim, di musola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakan dari tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana. Saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun orang nyaritakan NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Holid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Holid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU nah kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Holid, tapi kuari NU kuari Iran cak musola. Kadenge ku ceuli dia. Nek kumaha nuturkeunna dia? Yeuna dia berubah ikan dek caritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai? Eta partai atau komo negara? Eta negara atau komo kiai? Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis iwak urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan, kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan
abaihkan kemahadoipan kita, kemahakuasaan Allah, insya Allah bantuan Allah tetap ada, insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sadaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Kau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah, awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dekat harnaon sia, guhal gehol tuh huntuan sia, celi culean gua. Aduh, sekolot culean kan teh etis. Masya Allah, batur gak ada reget nangis embungin. Aduh, ima abab lain naon cule ima lain. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, cile segede poleca, aduh ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ima cile. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Kuari di barare salah letruk, salah letres, jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya, kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah. Kuari dijajah setik-setik 5 tahun, adem ayem 10 tahun mulai rada goyang-goyang. Ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto, berubah negara, kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah, dipakai kufur kuari. Masya Allah, ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa. Terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari. Dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan, dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa, dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang. Jajah ku musuh sorga taruhanan nyawa. Ketika dijajah orang ku perpolitikan jeung perekonomian, henteu karasa kuari teh budaya Indonesia berubah. Anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu dibawa ku Bung Karno, sangat piawai jeung ramah, terkenal di dunia. Sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah, ku para kiai-kiai. Diserang kuari, dijajah ku Belanda gampang, dijajahlah ku budaya. Kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi, tiung dibuka. Anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah. Lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan di luar negeri teu karasa kuari mah. Masya Allah Karim, tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh. Lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad, di dinya aya Ki Khairun, digelam di dieu aya Kiai Samaun, isin ngakukeun urang gelam teu make tiung. Kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung, isin mun urang ledug make tiung, dibalikeun, tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah. Kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang. RRC ngajajah ka urang, Masya Allah. Lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah. Masya Allah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos. Gitu keneh minuman-minuman anu tadina mah Masya Allah Karim hanya di tempat naik klub doang. Hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ka botol nu sagede Haji Pendi aya. Botol minuman. Geus teh aya teh uya paya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak, jangan banyak ngomong anya. Anya. Hayya. Oke. Anya. Kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah. Baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu. Tetapi
lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti itu asa jihad menang jeung elehna sabodoh bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kole kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang peti tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang ku ari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor ieu politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di Jaemo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem aja Tangerang aman sia mah amin bae buku Tangerang geus sarua hayu sia sadara nikmat ieu lamun henteu disyukuri dikumpuri Allah galekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah ku ari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia teu nurut ka nyana urang pacar teroris teu nurut ka nyana urang teh pacar PKI teu kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina ku ari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atungan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing tiba heula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing ini kumaha ieu urang nikmat ieu nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah ku ari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anak kula geus bung sakola nyakelan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ku ibu-ibu ya Allah kiai anak teu daek sakola cek cenah main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamolikeun motor gede puguh makna ge dagang uleng hayang motor gede aing inget mega uleng tatung-tung oh tah bahasa uleng atuh jalan macam dagang uleng doang anak yang motor gede asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarungna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya inilah hasil jajahan kafir sabaraha juta umat manusia ku ari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masya Allah berhasil dijajah ku kafir sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan fatul muin di luar aturan riyad takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli jajan lagi make kaca geus dus kabur ku ari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di bahtul masail kemudian ku ari dibahas deui tentang etol
perpindahan uang melalui kartu kadele nama tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua jeung leungit duit kuari aya emani anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa digeusikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya. Nah ieu teh koskara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas kuari mah jadi bahas ya kitu-kitu keneh dibahas kurang masalah kredit minggu dibahas haram kredit anu 2 akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol endeu kumaha hayu sia jajahan kafir asup kasanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi. Hanya berapa persen kiai anu ngabahas hanya berapa persen kiai nu make jak kiai na ge boga showroom jak kiai na ge boga HP na opat kiai boga HP na saat ada kiai na ulah loba omong ulah cilak-cilak opat atuh kobo pedagang. Berhasil Yahudi jajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas, melalui Inggris kandas, melalui Jepang kandas, tapi melalui politik dan perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan? Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian dan menang dia sehingga dilindungi dia yang namanya punya uang dilindungi apapun kesalahannya yang namanya tidak uang walaupun pribumi dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahas asal tentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, itu NKRI nu salah sebenarnya nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi. Silakan aset Indonesia geus dibawaan ke luar negeri. Lain lalaga. Anu emas anu perak, anu besi termasuk uyah dibawaan ka ditu balikeun ka dieu urang mah tinggal mengkonsumsi nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara mobil geus panghebatna produksi mobil memeh Amerika memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin make surya Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 80 hiji di Bandung hari tak geus kadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin 8 tahun 80 hiji kula mah inget bae pinter kula mah beulang sia ngarasa sombong aingnya ieu nyaritakeun teu poho tak kura aya berita-berita kos kitu masyaallah karim luar biasa. Nah kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal mulai hadi Habibi dipermasalahkan diperdebatkan dan tapi Habibi dirudung dengan kepintaran anak dunia mengakui keistimewaan Habibi cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya sebab saya anak buah Habibi waktu itu sia kurang yang serikeun ka aing tahun 80 hiji masih kena lain nalagaan gula mah kula di Bandung hari teh jadi mahasiswa cak lu bohong lah pasti kena loba-loba deui hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden gitu orang Subang teh orang gitu orang Garut teh Wida Hadi Kusuma saat eta ge geus dikatingali menonjolna tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden cukup jadi wakil eta di tahun 82 geus dipermasalahkan
Ketika Banten kayak muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos gitu teh masih aya di otak ulah. Nih, pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional, Tangerang tidak ada. Nyaho, nu aya hutang mah Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri eueuh. Hiji dua ge can bubuh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus bubuh ka ditu. Bogor mah geus duit ti heula. Cianjur kitu-kitu ge masyaallah luar biasa. Terus ke Bandung mah geus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia, sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana, emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain aya anu keur kieu bae. Keur mantra-mantra. Terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila, hiji nu gede di dinya, leuweung gede deui di satu kamar. Dahsyat di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia. Kudu aya dua izin lohir rakyat jeung bangsana, izin gaib tadi. Tadi pengen jadi presiden. Ngan kudu gaib langsung banting bae. Mantak kuru teu eureun datang ka gua. Geus cenah moal jadi presiden RT ge moal. Indonesia aya dua. Batak lamun urang zarah ka Cigundul, saha si Cigundul? Eta teh Raden Arya Wirata nu datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna? Lain sembarangan manusia. Lantaran nyana bisa di dua alam, alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu mantak tumbang kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan. Wah, hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk ka dinya. Nah, ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran mari teruskeun sakoy. Moal wakalan anu teruskeun wae. Ye, sakedeung deui lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila da poe dibahas. Ngaraji sia ka aing. Sombong amat aing keur sombong. Kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing. Bener di lain lalagaan. Kula kuari geus aya anu mere baju merah putih. Kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah, di dieu aya anu merah putih, kula ditanya, "Ti saha ieu?" Ti kesepuhan. Kuari kula geus aya anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Minggu kamari kula dibahas merah putih ieu naon ieu kahareupna. Nah, awas ye bahaya gede. Nikmat awas kembalikan. Urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya, sebab geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah
lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa tidak hatta yughayyiru ma bi anfusihim kecuali kaum eta nu ngarobah nikmat-nikmat mantak kurang ulah ngarobah nikmat syukuri ku ari kurang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok bere penerangan syukuri ka Gusti Allah insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali nikmat-nikmat anu digantikan baheula ku Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan gandum subur korma subur sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih ku pari Mekah eta menjoin anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna ku ari kadaharan kamakmuran pake maksiat aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran dibalas an sabilillah nahan tina sabilillah bahkan merangan para mukminin datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri kemudian Kangjeng Nabi dianiaya sahabat dianiaya tidak sekedar dianiaya diusir Kangjeng Nabi ke Mekah hijrah ke Mekah ke Madinah tunggu cek Gusti Allah siksa bakal datang ka sia terus datang ke ayat ketika urayan-urayan ulama diabaikan delek ulama moal nanaon aja mohon kepada Allah ya Allah nyanggakeun sadaya-daya abi entos masihan penerangan adapun urusan ka dituna Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya ketika umat nurut ke aturan Allah aman bersyukur ketika teh nurut tetep bae kufur tetep bae musyrik tetep bae maksiat tunggu siksa Allah urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh tuh hargaan jasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur jelema anu tadina di bos-bos tadina di bapak-bapak tadina di ketua-ketua di komandan-komandan bea kabeh kucai tidak ada nilai sebab nubogana Gusti Allah ulah sampai terjadi dua kali disusul Pangandaran susul deui Cianjur susul deui Yogyakarta susul deui berbagai angin beliun sebab naon can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah ieu kuari wali-wali Allah ulama-ulama lain masalah naon ieu sieun datangna siksa Jakarta besi disiksa Pandeglang Banten besi disiksa geus puguh Jawa Timur Jawa Tengah umumna Indonesia besi kena siksa Gusti Allah kumaha mata kembalikeun geraga urang syukuran ka Gusti Allah sebab Allah wa anallaha sami'un alim sanyana Gusti Allah maha ngarungu maha uning kakupingin ku Gusti Allah kakupingin ku Gusti Allah kauninga ku Gusti Allah lempang-lempang na manusia hate-hate manusia innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah ka mana sia lompatna ketuhanan apa keuangan henteu abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti ya ya minim lah berkat bah cenah Gusti hampura we teu masa kitu jang anak cek nanti incu kula loba di imah atuh kunaon pake alasan ya ngariung incu Masya Allah kayak mal kebal di debabetkeun bisa bae sok ya ketuhanan apa keuangan kembali di Masya Allah rumus Pancasila menang di Al-Qur'anul Karim anu sakitu hebat tangkal kayu aya kapas aya pare dan lain sebagainya ia adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI mudah-mudahan orang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah pamarentahna ditangtayungan ku Gusti Allah ilmuanana ditangtayungan ku Gusti Allah usahawana ditangtayungan ku Gusti Allah rakyatna ditangtayungan ku Gusti Allah sehingga orang melalui tangtayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah sehingga nikmat ditambah-tambah ke Gusti Allah terasa kemerdekaan Indonesia terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia terasa keamanan Indonesia sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Quran Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.